Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topang deui sareng sim kuring Imeng Lasmini. Dina danget ayeuna sim kuring baris ngadadarkeun saperkawis ngeunaan aksara Sunda. Nalika urang hirup kumuh di zaman anu modern, lain kudu mapohokeun jati diri salah sawiosna nyaeta produk budaya anu kiwarikeun meujeuhna nguliat deui nyaeta aksara Sunda. Reueus tur bungah kiwari aksara Sunda geus kawilang mindeng dipake pikeun hal-hal anu pagiling-gisik jeung kahirupan sapopoe. Contona bae, upama zaman kiwari tos seueur nami jalan di tataran Sunda anu di luhurna make aksara Laten, teras diadu maniskeun di handapna ngangge aksara Sunda. Sapertos contoh plang jalan di salah sawios daerah di Kota Bandung. Nyata ayana jalan Dokter Junjuna sapertos ieu tah. Di Tasik oge aya sapalih jalan anu ngagunakeun ngaran jalan tina aksara Sunda maksana. Naon wae atuh anu aya dina aksara Sunda. Di antawisna nu kahiji aya nu disebat aksara ngalageuna. Aksara ngalageuna teh disebat oge aksara kaganga. Lamun dina ilmu basa biasana mah disebat aksara konsonan. Beda nama lamun dina Laten ngadeg mandiri ari dina aksara Sunda mah ditambahan ku a. Contona upami ka jadi ka eujeun a. Mangga urang titena. Aya ka ek eujeung a muhun, aya ga, aya nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha, fa, ka, sa, za, ka sareng sya. Janten sadaya aksara ngalageuna upami dina aksara Sunda mah ditungtungan ku vokal a. Saterasna nu kadua aya aksara suara. Aksara suara teh nyaeta aksara vokal. Sapertos nu kurang kauninga aksara vokal dina bahasa Sunda aya 7. Aya a, aya u, aya e, aya aya i, aya e, sareng aya o. Saterasna aya nu disebat angka. Angka tingawitan angka hiji dugi ka angka 0. Tah ieu bentuk aksarana muhun. Aya sababaraha aksara anu meh sami sareng aksara ngalageuna anu tadi teh. Mung dina angka aksara Sunda biasana upami ngangge aksara biasa henteu kedah ngangge tanda strip atanapi hahalang sisina nganggo angka strip 2 hartosna ieu teh nandakeun yen ieu teh mangrupa angka sapertos kitu. Saterasna tah ieu nu kawilang penting dina aksara Sunda nyaeta anu disebat rarangken. Rarangken atanapi pananda sora. Biasana salah sawios fungsi tina rarangken nyaeta ngarobah sora vokal anu tadi teh sadaya vokal a nu ngalarap dina aksara ngalageuna robah jadi sababaraha vokal nu sanes. Lian ti eta aya oge sababaraha rarangken anu fungsina kanggo nambahan atanapi maehan. Sababaraha rarangken eta diantawisna nu kahiji aya paneleng. Paneleng bentukna sapertos kieu. Fungsina ngarobah sora a jadi e, contona sapertos ieu upami di dieu aya ka, ditambihan paneleng payuna robah jadi ke. Saterasna nu kadua aya panyecek, tandana sapertos kieu, fungsina nambahan suara eng ditungtung aksara. Nyata upami ieu ka make panyecek jadi kang.
Nu katilu aya panglayar, tandana sapertos kieu, fungsina nambahan suara R ditungtung aksara ngalageuna. Nyata upami ieu ka make panglayar jadi kar. Saterasna aya panghulu, tandana sapertos kieu, fungsina ngarobah suara A jadi I. Janten upami ka make panghulu di luhur, robah jadi ki. Anu salajengna aya pamepet, tandana sapertos kieu, fungsina ngarobah suara A jadi E. Contohna jadi upami ieu aya ka, make pamepet di luhur, robah jadi ke. Anu salajengna aya paneuleuh, tandana sapertos pamepet tapi aya corekan sapertos kieu, fungsina ngarobah suara A jadi aksara E. Janten upami ieu ka, make paneuleuh jadi ke. Anu salajengna sababaraha rarangke nu disimpen di pengker, anu kahiji aya panolong, panolong tandana sapertos kieu, fungsina ngarobah A jadi O. Janten upami ieu aya ka, make panolong jadi ko. Saterasna aya pamingkal, tandana sapertos kieu disimpen di pengker sami, fungsina nambahan suara Y di tengah aksara ngalageuna. Jadi upami ieu aya ka, make pamingkal jadi kia. Saterasna aya pangwisad, pangwisad tandana sapertos kieu, fungsina nambahan suara H ditungtung aksara ngalageuna. Jadi upami ieu aya ka, make pangwisad jadi robah suarana jadi kah. Saterasna aya pamaeh, tandana sapertos kieu, upami pamaeh mah rada benten, fungsina nyaeta pikeun ngaleungitkeun suara A dina aksara ngalageuna. Janten upami ieu ka, ek jeung A ka, upami urang hayong ek hungkul, berarti kedah nambahkeun pamaeh di pengkeureun aksara ngalageuna. Saterasna atos sapertos kieu mohon. Saterasna ta ieu mohon. Sababaraha rarangke nu disimpen di handap, di antawisna aya panyuku, panyuku fungsina ngarobah suara A kana suara U. Contohna upami pang ka, suara ka, mohon aksara ka, make panyuku di handap berubah jadi ku. Saterasna aya panyiku, upami panyiku tandana sapertos kieu, fungsina nambahan suara L di tengah aksara ngalageuna. Jadi upami aya ka, make panyuku di handap tandana sapertos kieu, lobah jadi kla, kla maksudna. Saterasna aya panyakra, tandana sapertos kieu, fungsina nambahan suara R di tengah aksara ngalageuna. Jadi upami aya ka, make panyakra di handap, robah jadi kra. Mohon sapertos kitu. Tah, kitu panginten mohon ayeuna simkuring bade masihan salah sawios latihan, mangga dikerjakeun luyu sareng sababaraha acuan nu nembe tos disebatan, kalebet kumaha cara ngagunakeun rarangken dina aksara ngalageuna sapertosna. Mangga dicobi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.